ngartieunnya na. Sebab ieu orang make bahasa lembur urang. Jadi bisa bahasa Indonesia. Ini bahasa daerah Pak Kahraman. Daerah sini. Di Uzbekistan aya 120 suku. 120 suku, Masya Allah. Di urang ge kahitung ye, suku Tangerang, suku Betawi, suku Bandung Parahyangan, gitu kan, Brebes. Kemudian Jawa kaditu terus Batak terus mun dihitung lah aya beus 50 mah di urang ge. Itu mah 120 suku. Kulitna ge beda-beda. Aya nu kulit teh bule cara Amerika Belanda, aya nu semu beureum, aya nu kos urang kieu. Lolobana nya nama Baragus. Lolobana. Bisi aya nu ndek niatan hayang ka urang ditu lapor ka nyana. Masya Allah, ya, teu kaharti ku jaga ge ngomong urang. Ya sekali-kali lah urang ngadengkeun nya teu ngarti. Nyana ge ngadengkeun urang teu ngarti deui sarua. Masyaallah. Di ditu aya sahabat Wasi'. Dikuburna di dinya di masjid Kangjeng Nabi Khidir. Masya Allah, aya masjid Kangjeng Nabi Khidir sagala. Di urang mah pan masjid teh buatan jelema anu teu kapilih lurah. Calon lurah teu kapilih nyeun masjid deui bego. Itu mah Kangjeng Nabi Khidir. Ya Allah, mantep jasa eta. Aduh, aya di Husain bin Abbas. Sahabat. Aya hulu sahabat anu dibunuh. Sebanyak berapa tuh? Sahabat yang kepalanya dibunuh barang banyaknya? 2.706 sahabat. Insyaallah. Jadi tama makom hulu doang. Syuhada dibunuh. Ya Allah. Masya Allah. Urang lamun ngadengi kitu pohar. Entak aya jelema nu gede cara Imam Bukhari pantes. Sebab eta tadi sahabat dibunuh kekejamanana luar biasa. Ialah Yahudi ternyata diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Diwilah-wilah, dipecah-pecah, dipirkoh-pirkoh ku Gusti Allah di muka bumi ieu umaman beberapa pirkoh-pirkoh. Sababaraha pecahan-pecahan. Unggal negara mesti aya Yahudi. Jangan dikira di Indonesia tidak ada Yahudi. Ambalaya. Di Malaysia tidak ada Yahudi, banyak. Di Singapura atau hampir mayoritas Yahudi. Di Indonesia teu kadeuleu Yahudi padahal mah saimah jeung urang ge Yahudi. Terus sia mah ngebenerkeun bae. Yahudi. Ya Allah. Yahudi asli nama anu ti Yerusalem, ti Israel datang ke Indonesia saeutik aya. Tetapi anu berpengaruh Yahudi ambalayah di urang. Sarua jeung Yahudi. Salat henteu Yahudi ge henteu salat. Puasa henteu Yahudi nya ge henteu. Zakat henteu Yahudi mah nya ge henteu. Yahudi mah mabok nya mabok. Yahudi korupsi nya korupsi. Sarua. Jadi nu akur da mah loba. Yahudi semi. Oh bae di Indonesia. Masya Allah, gari. Aduh. Dumantak lamun urang ningali munding, nya mangan sakadarnya tuan ngombong, di mana-mana aya bikangna neklak. Kemudian geus beunyon gitu sebeuh nya nama depa bengunyem molor. Ngan sakadar sakitu nya nama henteu pernah puasa, haji, salat, eta kebok. Di mana aya jelema ngandahar nginum jima jeung pamajikanana, salat henteu, puasa henteu, zakat henteu, naon bedana atuh jeung kobo bule?
Nah, besi aya tetangga urang salat teu, puasa teu, zakat teu, ngan dahar nginum jima, geus beres suka kebobule sia. Beres geus. Gelut bisa tuh jeung urang. Kebobule eta sarua. Dongkol. Iyalah dipecah-pecah ku Gusti Allah. Aya unggal negara Yahudi. Minhumus solihun, sebagian Yahudi aya nu saleh zaman baheula anu nuturkeun kana kitab Taurat anu di zaman Kangjeng Nabi iman ka Kangjeng Nabi nu tadina berketurunan Yahudi tapi nya nyekelan kana kitab Taurat. Datanglah Kangjeng Nabi Isa milu bapa-bapana ka Kangjeng Nabi Isa berinjil anu asli. Nungguan Kangjeng Nabi urang datang ka Kangjeng Nabi urang datang nyanage anak cucuna milu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhumus solihun sarale wa minhum duna zalik, sebagian deui mah teu saroleh ya ne kufar wal fasikum nu ieu nu ambalayah mah geus puguh di ditu di Israel na aslina turunan-turunan anu kuari terus ngabunuh muslimin ambalayah sa Israel. Terus datang ke Syria Yahudi ambalayah. Datang deui ka Yaman ambalayah Yahudi. Datang ke Jeddah Riyadh ambalayah Yahudi. Datang sarua bae ka Turki ka Uzbekistan Yahudi walaupun minoritas tapi aya. Eta onam di ditu taban di puhuna tamah di timur tengah Asia Tara Asia Timur tamah geus jelas ieu datang deui kuari ka Cikupa ya kari Yahudi datang ka Cikupa. Cikupa onam masih keneh kota ieu ketos Yahudi Gusti Allah nu agung. Ulah disangka kiai teu berhubungan jeung Yahudi lantaran Ki Fudoli ge ti peuting teh nyetel HP aya Yahudian. Kaum Haji Pendi mata mah geus mukhalid. Atuh jeung Yahudi. Dibaca, dideuleu tingkah dan lain sebagainya. Kabehan ieu urang. Leuleuh tayangan film barat Yahudi. Ditaluturkeun ku anak urang. Urang ningali di Singapura jelema nu make celana panjang, urang Indonesia ka Singapura jualan celana panjang, jualan samping, hating teu laku. Singapura mah celana sempak nu laku. Ieu sakieu ge can ka Moskow ieu. Encan ka Amerika kakarak di Singapura doang. Ya Allah ya Rabbi. Rombongan ziarah selam sebanyak 170 jelema nu ka Singapura, balik di Singapura eta Quran poho kabeh. Haji Pendi be ikro poho ikro. Sebab lawan dedeleuhanana ka ping-ping malulu. Bo ping-ping nu putih nu koneng nu hideung ngararaya nu panjang nu pendek masyaallah dongengna di ditu paih cenah bariekeun biasa cenah. Atuh kunaon dideuleuhan goblok. Eta mah jana mah aizarahna mah ngan 15 menit ai neuleun nu kituna berjam-jam. Wah geus teh mah rugi teh mah jarak ka Singapura mah. Guys, aing mangke mun jarak ka ditu moal ngajak nyana deui. Dek aing bae lah pokona mah geus lah. Emang kunaon atuh seubeuh-seubeuh aing. Ai di Uzbekistan mah rapi. Aya nu make celana pendek di Uzbekistan eueuh. Enggak ada di Uzbekistan yang pakai celana pendek, banyakan di Jakarta. Di tengah-tengah kota. Aya ge nu make rok sakieu, tapi nya nama make ieu naon? Stocking. Jadi sopan nya nama. Sanajan make rok tapi make stocking ka dieuna. Jadi teu kadeuleu putihna, teu kadeuleu konengna. Mantap Haji Pendi teu betah. Cekna teu betah lah cekna. Ngona uping-ping. Ieu rapi jasa di Uzbek mah masyaallah karim. Nu make celana pendek sakieu lain lalagaan Age make stocking, jadi kan yang make stocking mah hideung kadeuleu. Sanajan make rok.
eta geus didikan wali Allah meureun Imam Bahauddin anak Sabandi baheula ngadidik aurat lain lalagaan. Sanajan datang ka kuari teh encan rapi budaya Islamna lantaran kakarak 5 tahun membangun Islam teh 25 tahun merdeka 5 tahun karak dibangun kakarak engket-engket encan asup pikih anu rapi can asup sebab masih di bawah naungan Rusia kuari ge kamari ieu mah keur zaman kitu sakara calon gubernur teh Triana Samun di calon gubernur ziarah ka Bukhara. Nyana dongeng tas di Imam Bukhari. Encan kos kitu cerita dongengna. Dongeng kuburanana masih biasa keneh jeung teu meunang salat. Ziarah ge ngan sakara cukup sakieu bae. Teu meunang eta 15 tahun ka tukang. Salat teu meunang. Kuari onam salat mangga-mangga bae. Ngan masjid hese jasa masjid. Aya ge di kota-kota. Di kampung mah eueuh masjid teu meunang can meunang masyaallah tapi di ditu mah eueuh masjid jelema sarolat di urang loba masjid masjid kosong di Cikupa mah anu dijual masjid masyaallah nah iyalah minhum sholihun wa minhum duna dzalik kafir fasik wa balawnahum bil hasanat Gusti Allah kaula nyoba ka para Yahudi bil hasanati dengan berbagai kebaikan-kebaikan bini'amiyana dengan berbagai nikmat-nikmat di samping eta oge deui wa balawnahum bis sayyiat dengan kejahatan-kejahatan siksaan-siksaan cok gerage Yahudi teh dicoba ku Gusti Allah dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan hayang naon bae loba jeung teu make aturan deui nya nama. Teu make aturan. Di luar anu salihun teu make aturan. Datang pemabokan ti Yahudi, datang pemalingan perkorupsian ti Yahudi. Ieu datang ka isme-isme politik nu aya di Indonesia, politik Yahudi, perekonomian nu aya di urang perekonomian Yahudi, budaya nu aya di Indonesia budaya Yahudi. Di urang teh geus berbudaya budaya Yahudi lu sabenerna mah masyaallah naudzubillah min zalik lamun eueuh kiai-kiai anu ceramah muludan rajaban anu ngayakeun pengajian-pengajian wallahu a'lam untung masih kana Eki Fudoli deres keneh deres make maksudna make ceramah-ceramahnya na jelema kan ngadenge make sanajan nya nama teu make masyaallah karim di samping eta deui Allah nyoba wasaiat dengan kejahatan-kejahatan kegorengan-kegorengan dibere siksa tsunami dibere siksa angin beliun dibere gempa bumi dibere paila dibere macem-macem penyakit maksudna Allah mere kanikmatan maksudna Allah mere siksa la'allahum yarji'un harapan Gusti Allah dibulang baling ku Gusti Allah dibere nikmat dibere siksa kebagusan kegorengan kejahatan kehadean eta teh supaya nyana ingat balik tina kapasekanana menuju kesolehan iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala harapan teh kos kitu eta keur ka Yahudi keur ka urang ge sarua kuari urang tileletik teh sehat-sehat ke waktu-waktu dibere muriang tek maksud Allah supaya ingat kanu jeung sia kamari mah huntu teh mani rapih keneh deuh barang kuari huntu teh masyaallah barang ngadahar uli kotrek cek nya ieu uli kunaon aya keramikan uli heran aing mah ieu uli aya keramikan ditereuy bae horengan barang ngaca huntunya na hiji dianggap keramik kunyana coplok geus kuari mah gareham geus eueuh di dieu geus eueuh kamari mah beuh ngadahar anu teuas-teuas boro-boro jengkol siki asem ge kuat kuari mah geus teu kuat teh nyana maksudna ditegor ku Gusti Allah lain sia tahun tunu aing inget sia ka aing munyeuna kamari mah ceuli ngadenge pohara jasa berbagai suara-suara urang dek ngadenge seni Sunda ngeunaheun urang dek Betawian ngeunaheun okak-ekek kemudian urang ngadenge band ngadenge orkes rock and roll dan lain sebagainya suara-suara ngeunaheun sia sageunahna bae teh ceuli nu aing sia mulai
sabab nama macem-macem kapanasan teh tidak gor teh gering panas teh dek kurang kuari melegpag jeli ngomongnya aduh dok nggak kedengeran apa-apa dok ini telinga saya dok korek-korek udah dokter lain cager makin bahaya makin kaditu makin makin tekadenya nyarakan dokter goblok ta dokter kamari mah gercan ka dokter aing aya setik bakuari mah geus sating eueuh maksudna naon Allah supaya naon inget lain ceuli sia nu aing sakedeung deui boro-boro ceuli nyawa sia cokot sok aing mata nu kamari mah dedeleuan urang barang beunta bos satengah dunia kadeuleu begitu urang deuleu di Singapura macam-macam jelema aya begitu urang deuleu di Ambon Hararideung aya deuleu urang di Bali beuh nu lalancip kikiran aya deuleu urang di Bandung masyaallah make kebaya weuh parahyangan masyaallah mantap jasa deuleu pamajikan urang jibrud kadeuleu ku urang kadeuleu mata cak Allah sia lain nu sia ta mata nu aing awas sia ku aing dinyerikeun sia tak saeutik mulai rada ditrahumkeun mulai rada ditekadeul kablah dituna tekadeul lain nu sia nu aing gering lah urang jantung lah kemudian paru-paru lah kemudian beuteung lah dan lain sebagainya lah eta ona masih kena deres aya anu awakna sehat nu hiji da teu fungsi ieu mah pan puyeng kana hulu duit boga awak sehat tapi teu fungsi kuari aja lo mana dirahasiakeun tapi teh belah kenca sih tukang urut ge geus teu mampueun tukang ya Allah ieu maksudna naon supaya ingat la'allahum فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب فخلف maka datang sebagai pengganti min badihim sabada para Yahudi khalfun jelma-jelma anu ngagantian bapa moyangna yane generasi-generasi kadieuna sebagai penerus warisul kitab anu ngawaris kana Taurat nyana ngomongna nyekelan Taurat di Yerusalem nyana ngomongna nyekelan Taurat di Israel nyana ngomongna nyekelan Taurat di berbagai negara Yahudi teh nyekelan Taurat ngomongna masa kumaha Nasrani nyana ge nyekelan Injil ngomongna karitu generasi-generasina yakhuduna radhal adna anu nyana nyarokot karena banda-banda nu hina padahal mah jelema lamun nyekelan kitab Taurat nu asli kudu anti dunia jelema lamun nyekelan Injil nu asli kudu anti dunia sakumaha jelema nyekelan Quran nu asli kudu anti dunia tapi ieu nya ngomongna generasi penerus kami tetap nyekelan kitab Taurat tetapi kunaon atuh nyana mak korupsi nyana nu ngayang riswah sogok nyogok nyana nu ngayakeun padahal nyana ngomong kamilah pewaris nenek moyang kami nyekelan kitab Taurat apakah kitab Taurat ajaran Kangjeng Nabi Musa seperti eta teu nyana ngomong kami pewaris Injil kunaon atuh kuari maling nyana korupsi nyana mabok nyana riswah sogok menyogok nyana masyarakat adu dicokotan teh duitna naon kadang-kadang pajak nyana apakah dina Injil aya aturan kos kitu teu aya bohong ajaran Allah maka bege sarua jeung dina kitab Al-Qur'anul Karim ieu keur carita Yahudi anu pewaris Taurat carita Injil pewaris Kangjeng Nabi Isa alaihissalam Nasrani pewaris Injil sarua urang ge ngaku nyekelan kitab Al-Qur'anul Karim tapi maling aya di urang sogok aya di urang riswah pajak aya di urang ieu ngan sakadar ngomong ngabau-bau sungut doang nyekelan Al-Qur'an warisul kitab pewaris Taurat terjata teu akur jeung aturan Taurat
Warisul kitab kelan Injil ternyata teu akur jeung aturan Injil. Warisul kitab kelan Al-Qur'an ternyata teu akur jeung isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Ya khususna para Yahudi, Masya Allah Karim. Nyana nyokotan kahinaan, harta-harta banda. Bari katololanana nyana ngomong kieu. Wa yaquluna sayufarulana. Kami masa najan nyokot duit negara, kami masa gajan sogok menyogok, kami masa najan nyokot pajak. Eta teh sayufarulana ma fa'alna. Kami mah bakal dihampura ja pewaris kitab Taurat. Sangeunahna bae. Sangeunahna bae. Nah strategi kitu keneh mah nya. Kami mah sanajan zina, sanajan maling, sanajan mabok, sanajan sogok menyogok, sanajan pajak, sayufarulana komo. Kami mah dosa bisa dibeli ditebus. Mana aya sih dosa ditebus? Nginaheun amat. Dosa bisa ditebus nu sugih mah atuh beneran moal ka neraka. Isa ngeunahna nyana ngomong. Keun eta Yahudi, Taurat, keun eta Nasrani, Injil. Iya deui Al-Qur'anul Karim pipilueun. Jelema nyekelan Al-Qur'an, Masya Allah Karim. Dibaca Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dimusabakokeun Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dihartikeun Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dibaca komo bulan puasa mati isuk datang ke sore, ti sore datang ke isuk jawarisul kitab. Tapi ternyata horenganan nyana sekedar nyokotan barang hina. Dimusabakohkeun ge lain jang nanaon nyokot pialana. Jurina ge nyokot si etana. Kabeh kuari mah. Quran teh angan sakadar dipamerkeun, tetapi teu dipake. Tetep bae pajak tinggal pajak, sogok tinggal sogok, korupsi tinggal korupsi. Naon hartina warisul Quran? Iya Yahudi nyana ngarasa pewaris Taurat tapi teu akur jeung aturan Taurat, bahkan ngomongna deui sayufarulana bakal diampura kami mah sangeunahna mah sanggup kampura. Bahkan wa iyatihim maradum misluhu yakhudhuh. Lamun datang deui ka manehna banda-banda dunia anu hina model nu tadi tetep bae dicokot deui nya geus boga kuari mah 100 juta aya deui hancenganeun 100 basi kada dicokot nya geus boga 1 miliar kuari teh aya deui anu mere nu nyogok 1 miliar dicokot deui bae nya padahal mah korupsi teh geus 1 triliun aya deui liang jang korupsi 1 triliun dicokot keneh bae nya kuari mah pajak nyokotan dina pajak teh geus aya saeuheuh masih keneh nyokot 2 keneh bae. Kumaha coba wa iyatihim aradum mislu yakhudhu. Orenganan eta geus aya dina Al-Qur'an geus ngajelaskeun kos kitu ulah kaget. Pajak nu aya di Indonesia boro-boro sa Indonesia sa Kabupaten Tangerang ge wallahu alam aslina sabaraha. Disetorkeun nama sakean sabodo kumaha nya bae saenggeusna aya sakean 4, T, sakean 5 T, sakean tapi nu di bangkuna sabat kumaha nya bae encan deui korupsi tina proyek-proyek lain di Tangerang bae Serang Pandeglang sakuliah ing Indonesia nya geus sebeuh sabenerna 10 triliun tetapi aya deui masih keneh korupsi keneh bae horeng geus aya di dieuna Yahudi mah kos kitu pan nya mah lain Yahudi nya ngekor ka Yahudi wa iyatihim maradum mislu yakhudhu kitu bae terus. Tah nu mantap kuari urang neangan kiai nu pinter ambalayah lobana tapi coba neangan kiai nu embungeun disumbang ku pamarentah tah eta kiai nu asli mah. Aya cenah di lumbur nya nama telok disumbang nya nama teu kapake. Sakali deui disumbang minta deui nya nama. Sia ada da. Iya deh. Neangan nu baca kitab jago loba, neangan anu nyaritakeun urusan hukum ambalayah. Coba neangan anu embungeun dibere ku pamarentah tah eta mah hiji. Eta mah hiji. Asal kiai mungkin dibere ku pamarentah eta tuturkeun. Lamun kiai mundaikeun dibere ku pamarentah ulah dituturkeun. Sakitu bae geus. Kamalacin sia kajen hukum age. Ulah sok kitu cenah kiai, sombong amat si kiai. Sok sembarangan bae. Pacar namanya na getruk dibere meureunana. Aing mah dibere geus etik.
aja diterima ku diterima aja dahar ku kiai urusan aing teh mah tarakeun ka sisi-sisi ka belah dieu coba ge saha nu sok ngadaharna sia eta keneh bae ji mungi mah kajen ku kumaha ge sebab naon izin ka Allah engke kumaha mun ditanya ku Allah sebab naon eta pajak adalah getih masyarakat nanah masyarakat manya kudu nguyupan nanah jelema tih nu mantak diaji Al-Qur'an diaji kitab hadis Kanjeng Nabi pohar hebat jasa urang mun ngadengekeun mustalahat hadis teh jago jasa mustalahat tasawufna hebat jasa urang nyaritakeun fikihna beuh usul fikihna jamul jawabaina hebat jasa asbah wan nazairna hebat tapi nyana gupak di duit pamarentah nonsen nanaonan nu kos kitu masyaallah tah ieu Yahudi orang nu kos kara itu Taurat dicekel nganggap yana pewaris Taurat tapi dipakai neangan barang nu hina yana dunia geus aya ge manehna tetep bae nyokot deui bae ngomongna lamun diomong sayuk parulana bakal dihampura masyaallah karim harapannya al-maghfirah tadi hampura padahal wahum aiduna ila ma falu terus-terusan manehanana musirruna alaih terus bae padahal mah nyana nyokotan dunia dia padahal ma walaysa fit taurati wa'dul maghfirah mal israt setik-ketik acan perjanjian dina kitab Taurat bakal dihampura lamun nyana netepan kana nyokotan dunia melalui kitab Taurat ti dituna nyokotan riswah sogok menyogok tina kitab Taurat nah nyokotan pajak tina kitab Taurat nah nyana ngomong bakal dihampura padahal laisa fit Taurat wa'dul maghfirah setik-ketik atan janji hampura bari nyana netepan kana salah kitab Taurat alam yukhadz alaihim mitsaqul kitab apakah henteu dicokot isipam takripan geus alaihim paranehanana mitsaqul kitab janji kana kitab Taurat manehanana kapan nyaho jeung geus berjanji bapa moyang baheula nya teh apan ngaroromong tina perjanjianna alla yaqulu 'alallahi illal haqq nya mah moal ngomong ka Allah Subhanahu wa taala kecuali anu bener kecuali nu hak nya geus ngaroromong ka bekari itu baheula bapa moyangna wadarasu ma fihi nya teh geus mararaca kana naon isi kandungan kitab Taurat tapi palima kadzabu alaih kunaon nya ngabohongkeun make jeung ngomongkeun bakal dihampura ieu sayuk paruladang padahal nyalah netepan kana dosa ya wadarul akhiratu desa akhirat kampung akhirat khairul lil ladzina yattaqun lebih bagus ka jelema anu sieun kana paharaman eta teh haram sogok menyogok urang inget darul akhirat embung eta teh haram lantaran eta teh korupsi embung eta teh haram eta teh lantaran pajak embung mun inget ka darul akhirat khairun nyana teh moal daek ngadahar duit nu haram afala yaqilun apakah nyana teu berakal eta kiai-kiai apakah nyana henteu ngarti eta DPR apakah nyana henteu paham eta pejabat-pejabat padahal eta haram kok terus bae coba bacakan di kitab tah tangkorak DPR baca kusia goblok pemerintah baca kusia tah aing mah supaya si ulah ka neraka baca kusia tah afala yaqilun sia gablek akal teh si tolong tungtung urang ribut deh jeung nyana lain ngana sehatan ribut silih teluh bae ulah pud dedang we pud atuh maksudna sabangsa ieu gara sehatan ku jadi kabehan gitu sugan teh mah bakal na kiai jadi bupati teh bisa nganasehatan minimal jang dirina horeng katangkep jana ku ari masantren sugan teh mah kiai jadi DPR sugan teh mah bisa nganasehatan umat minimal jang dirina horeng nyana ambalayah kabelah dituna Quran aya di otak nyana kitab aya di hate nyana sagala rupa aya di otak nyana tapi nyana teu make persis kos Yahudi anu warisul kitab nyana ngawaris kana kitab Taurat bari dibaca ku nyana bahkan didengung-dengungkeun ku nyana tapi nyana tetep maksiat dengan bahasa sayuk parulana bakal dihampura enak aya lu je urang ngomong ka DPR hei Pak atuh langsung membilang kage dihampura Gusti Allah mamah roman enak aya lu
Cak pemerintah dam kayak orang geus pensiun mah urang geus minta hampura enak aya lu. Gua tabok lu. Ngomong sangeunana sayuk parulana. Hihi deulekeun. Emang gua catetanana. Raqib atib kinca katuhu bakal nyatet si hades. Masyaallah. Nailah jang ukuran urang sing hade ulah nuturkeun Yahudi. Urang geus jawab perwatakan Yahudi nyana ngaku sebagai pewaris kitab Taurat. Nyana maca kana kitab Taurat, berjanji dina kitab Taurat manehanana. Tetapi manehanana anu mengingkari kitab Taurat, cak dina kitab Taurat ulah maling, nyana maling, cak dina kitab Taurat ulah mabok, nyana mabok, cak dina kitab Taurat ulah zina, nyana zina, cak dina kitab Taurat ulah pajak, nyana pajak, cak dina kitab Taurat ulah sogok menyogok, nyana ngalaksanakeun dengan bahasa sayuk parulana, gerak ka akhirat dibeuleum nyana. Ulah nyana bae penginjil sarua, ulah nyana bae penguran geus sarua bae. Quran kuari dibaca, Quran kuari dihartikeun, Quran kuari dicarita-caritakeun tapi teu dipake naon hartina. Ieulah bakal ingatkeun wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala yaqilun. Kampung akhirat leuwih bagus pikeun jelema nu sieun kana berbagai perharaman-perharaman. Tah ditadakeun ku Gusti Allah. Boga akal henteu sia, lamun boga akal jauhan eta haram. Lamun sia boga akal nu sampurna jauhan. Mabok jauhan, zina jauhan, maling, korupsi jauhan, pajak jauhan, sogok menyogok. Aman tidinya, aman jaga di akhirat. Mudah-mudahan orang kabehan bisa maraca Quran, getol maraca Quran, getor ngamanaan Al-Quran, getol make Al-Quran sehingga orang diamankan ku Gusti Allah di dunia wal akhirah. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan negara urang tentrem, jalalujur jeung araradil, maraca Quran pejabatna, ngahartikeun Al-Quran pejabatna, make Al-Quran pejabatna sehingga di akhirat sarua menang perlindungan Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kitu selesai doa, jabatan tangan rapi, manehanana siap jabatan tangan. Sekali deui kadeulina jelema biasa padahal di luar biasa.